Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Qadhafi utawi ikilah iki kusuwiji kitab hale tetep ing dalem mertalakeun qadhaf andalih zina. Syartu haddil qadhifi at-taklifu illa sakran utawi syarat den hade wong kang andalih zina iku at-taklifu den taklif illa sakrana angin wong kang menem wal ikhtiyar lan karep dewek wa yu'azzarul mumayyiz lan den ta'zir sapa wong kang mumayyiz wala yuhaddulan ora den hadiah si wong biqalfil waladi kalawan andali ing anak wa in safala lan sanajan saping asore iya walad fal hurru maka utawi wong kang merdeka samanuna iku 80 jilidah warroki kulan utawi roki iku arbauna 40 jilidah wal maqlufi al wal maqlufu lan utawi kang den dalihe al ihsan iku ihsan karaksa agama al ihsan iku karaksa agama saking sini. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berputarna waktu kekarasa ku betah-betahna orang di dunia, ku nikmat-nikmatna orang ngarasakeun pamere Allah. Haju nikmat ieu ku urang dipake amburadul, pake nonton TV, pake nge-SMS-an, pake main HP. Eta onam rada biasa. Ieu batur mah anu maling, korupsi, anu mabok, anu zina, na'udzubillah min dzalik. Ngeusian mampir di dunia nu bakal terus lalakon ka ditu hirup maka jeung dipake amburadul teu karasa ternyata urang geus menghadapi bulan Rajab. Asal geus Rajab berwah, asal geus puasa lebaran, menghadapi Ramadan haju pere ngaji ngeunaheun tah insyaallah nurut
nuturkeun hisab qat'i tanggal hiji Rajab jatuh pada hari Sabtu poe Sabtu. Ketentuan naon di bulan Rajab mah aya ge kajadian Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar urang selaku penganutna selaku umatna ngeling-ngeling ka diri urang nandakeun urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, percaya Kangjeng diisrokeun dimi'rajkeun, urang mengenang hal eta ngayakeun Isra Mi'raj. Sanajan Wahabi MD Persib ngaulah-ulah ngayakeun kikituanan teh bid'ah, tapi urang mah terus bae bid'ahna kudu ditafsir heula. Sakieu ge diaya-ayakeun Isra Mi'raj jelema para rohwan bae komo lamun henteu mah cacak aya Isra Mi'raj parohoan atuh komo henteu. Sebab di lembur mamaca Quran cara ngahartikeun Quran tilok nu mantak caranjeun tilok pan teu kaharti jabodo teh dibabawa betah. Jadi mamawa bodoh datang ka paeh teh betah pantolol ente. Mawa bodoh teh nyaho ka Allah ka Kangjeng Rasul ku betah. Ai kitu mah teu boga duit teu betah. Wani maling sendal tas Jumat. Teu betah mawa fakir, mawa miskin, tapi mawa bodoh betah. Ieu tarolol teh. Saha eta cenah kieu nu tolol? Ya moal jauh lah. Ya kabehan urang. Kahiji eta. Nomor kadua eueuh ketentuan naon paling ge puasa ai nu daek. Mun nu teu daek bloon. Ieu jang nu daek we jeung nu inget ka pae komo nu geus kolot mah buah datang deui buah henteu ka raja. Neuleu umur jeung neuleu kaayaan awakna asana moal datang ka bulan Rajab hari ka Ramadan ge duka terbentak mangpang mengpeung orang diberi kesempatan modal umur tur sehat orang pakai ruruba ka Gusti Allah kadanan cara wali Allah tararapa baik teu dahar teu nginum atawa ngurangan dahar ngurangan nginum dina dahar jeung nginumna boga maksud jeung ibadah ka Gusti Allah. Ai urang dahar sadaekna teu puguh maksud cenah jang ibadah pan buktina zuhur terus bae teu salat ngabohong berarti sia aya salat 2 rakaat deui bae ka asar ngalengkah eta urang gokos kana itu sabaraha poe cenah kiai mun deuk puasa di bulan Rajab ulah sabulan ulah sebab besi sarupa jeung bulan Ramadan ulah sok sasarupaan kan wajib urang ge hirup teh kumaha sarupana man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum
jelema ngakuran ka kiai bakal diasupkeun golongan kiai. Jelema ngakuran ka copet bakal diakurkeun ka copet. Jelema ngakuran ka Yahudi bakal diakurkeun disakompet daunkeun jeung Yahudi. Cakang jeung Nabi eta. Yahudi osok make calana panjang, tilok make samping, tilok make jubah. Yahudi memasing di Yerusalem make calana bejana. Tah nu di dieu make calana panjang eta akur jeung Yahudi. Di akhiratna dibeungkeut sabeungkeut jeung Yahudi. Ulah hese-hese kitu bae. Eta karana tasabuh dina jihad pakaian. Tuh, ya Kangjeng Nabi mah sugan Kangjeng Nabi kacaritakeun dina hadis Bukhari, hadis Muslim, Kangjeng Nabi make lepis jante. Kangjeng Nabi sugan make calana panjang uol teu Kangjeng Nabi. Make ge sirwal carana komprang haju di jubahan, di komisan eta Kangjeng Nabi. Cenah mah lain jancan jadi haji, lain jang muga haji, eta mah jang nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah anu mantak urang ge nurutan, make jubah, make sorban, naik angkot. Cek penumpang Arab di mana cenah ieu. Ieu rada beda pengek cenah Arab ya. Tapi ngomongna kok ngomong Jawa Arab endi sira? Ieu mah kieu Arab ye. Oreganan, euy saking kronjo. Ya we sira ninggal ni. Kita mah ning kresek waya pada we. Park ya iya. Sira kita mah saking mau sederet ya iya. Jawa bloon Arab bloon ya mah. Saya mah kitu bae sih pikiranana. Ulah ieu mah urang mah nurutan Kangjeng ape dia akhirat ke malaikat. Wah, ieu mah nu akur jeung Kangjeng teh ieu pakaianna geus hijikeun bae. Cak nu sejen teh pan ieu mah lain nya mah geus bang aing nyaho keur di dunya nya mah akur bae jeung Kangjeng Nabi geus ka ditu cak malaikat nya mah jatuh pati akur jeung Kangjeng Nabi. Ya ieu pakaian akur. Kasorgakeun bae kasorgakeun. Sugan bae kos kitu tah. Amin amin sia make tilok. Aya kiai hadisna hebat, maca Qur'anna hebat tapi make calana bae, make calana panjang, aju make kemeja, tilok make kopea. Cak malaikat ieu mah Yahudi ceukna teh. Weh, anu sok maca Qur'an. Weh, pakaianna ge kos Yahudi. Cek Yahudi bopa. Padesek-desek eta di akhirat engke teh malaikat cek ieu cek Yahudi cenah make calana panjang we ka kota, make calana ke babar ngaji ge make calana panjang bae nya mah Yahudi akhirat kiai ka Yahudi asupna eta cacakan kiai nu lain kiai mah geus dihitung-hitung dikaditukeun we geus dijorogkeun. Tak sing hade urang aakuran teh sing hade ji atuh jalan cakula teh baca Kangjeng Nabi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sahabae man jelema urang kota urang kampung rek lalaki rek awewe erek gagah erek lemah rek sugih erek susah erek kiai erek jawara erek santri erek manda kabeh tasyabbaha jarupaan biqaumin ka Yahudi fa huwa minhum nyana golongan Yahudi. Geus sakitu hese teh. Sabaraha poe cenah kiai ulah sabulan beusi akur jeung Ramadan. Sabaraha tuh geus sabulan satengah.
teu akur jeung Ramadan sebulan setengah tah. Ambo cenah kitu loba amat atuh. Ari hayang ulah loba mah 27 poe bae. Teu akur. Mun deuk sebulan setengah atawa 40 poe atawa 35 atawa mun teu kuat 27. Waduh cenah kieu 27 ge teu kuat. 20. Geus lah. Asana cenah 20 ge teu kuat cenah. 15. Turun 5 aing lah mau kemana. Obral. Azal 15 ge cenah kula mah pan ngojek 10. Azal cenah 10 ge pan kula mah di pabrik 5 sia. Geus. Manya teu kuat sia 5 sakitu dedeg pangadeg badana sia. Azal cenah 5 ge sebab kula mah kerja berat 3. Azal cenah 3 ge azal ge cuma teu kuat sapoe geus lah sia tanggal 1 bae poe Sabtu. Asalnya cenah sapoe ge mabok sia mah meureun. Geus maningan ka ditu bae ngagujubarkeun diri ka sumur. Awak urang tapakuran ku urang awak. Aisyah kunaon dibawa ibadahna kok kieu bae. Jabatur mah ibadah teh bareukeun jasa sia kuari geus nyaho tah. Aju endek sabara poe pilih coba ayo si awak pilih ayo pilih orang nanya ke awak urang daripada ku batur dinasehatan mending ku awak urang tah golok tah daripada saya dipencit ku batur mending ku aing sih dia tuh tah memencit maneh atuh tolol. Maksudnya zedek milih sabara poe bulan Rajab ayo coba tekad sia sabara. Ayo dek pilih sabara poe sia ngadedeket diri ka Allah tapa ayo cok awak anu Allah nun nitahna Allah penta atuh ka Allah supaya puasa dibere kuat jadu Allah tuh sanajan dahar bae ge dibere embung mah jeung teu kuat henteu bae sanajan teu dahar-dahar ari teu kuat mah loba teh mah teu dahar teu kuat mah. Tapi ku Allah diberi kuat betul kuat bah. Janu Allah urang teh lamun urang boga rasa nu urang utar atur ku macak urang. Tapi lamun urang nemah bahwa urang nu Allah engke daek diatur ku Allah. Wayah salat wayah puasa ieu teh urang nuturkeun kanu nyieun urang tah. Jadi tanggal 1 Rajab insyaallah poe Sabtu. Cenah kula mah nanggalkeunana neuk poe Minggu mangga. Cenah kula mah neuk nanggalkeunna poe Jumat sabodo. Cenah kula mah moal nanggalkeun abe teu puasa los. Kuasia bae. Jadi tanggalan Rajab teh eueuh. Geus abe teu puasa-puasa atuh los. Ya, teh urang nasehatan awak kurang tujukeun ka Allah training menghadapi bulan Ramadan supaya di bulan Ramadan mantep. Kumaha cenah kieu lamun kieu kumaha lamun puasa teu berjamaah teu kuat ka masjid teh leumpang kunang-kunang kuat kula mah asal puasa biasa remeng-remeng dedeuleuan teh datang kampung berjamaah ge salat doa subuh di imah zuhur asar di imah maghrib aya ka masjid geus tahiyat batur geus tahiyat urang kakara ka masjid kadang-kadang keur wiridan ku teu kuatna jadi kula dahar heula gopi heula maghrib ge karena ka masjid batur geusan kula datang. Nah ieu mah subuh segala zuhur asar teu bisa ke masjid. Lamun teu puasa pak kuat kula ka masjid. Osok maning ulah puasa. Maning ulah puasa tah. Geus bae teh masjid bae ramekeun masjid. Kula mah cenah kumaha ieu ka masjid tilok puasa tilok. Ada emang karantina sia mah. Teu kudu ditanya tuh pokok situ mah tuh.
Jadi puasa sunnah mah dibandingkeun jeung berjamaah atau maningan berjamaah. Ieu berjamaah salat keluarga di mana-mana hese. Hese berjamaah teh dianggap sepele kan. Hampir biasa-biasa bae. Padahal syiar agama ieu adalah berjamaah. Kangjeng Nabi mah lamun untuk salat neulean heula malik ka makmum. Iya si anu ditanya ku Kangjeng Nabi beres salat si anu ka mana waduh muriang kiai yuk urang layan masya Allah layan ku sahabat kabehan isieun nya aya naon kadar ieu ngalayan sugan muriang lah muriang ge seeutik kami ngalayan gabehan ka dieu lantaran berjamaah pada isieun tanyana moho terus baik muriang setik mah dipaksakeun mesti lilayan ku kawehan sa masjid ngalayan. Urang teh ngalayan teu berjamaah sih. Aya deui, ai si anu tah salat ka mana? Muriang kiai. Amun Kangjeng, urang layan. Aya jelemana. Keur diuk bade hareup. Waalaikum, kamarana ieu. Ngalayan. Ngalayan sah ngalayan maneh cenah muriang. Abdi man teu muriang ngan manuk abdi pae. Jadi abdi ieu mikiran manuk pae datangkan teu berjamaah cak Kangjeng Nabi kaula ngalayan maneh jeung manuk maneh nu pae. Atuh jadi cenah Kangjeng lah ulah dilayanan isin cenah kami berjamaah. Urang mah atuh teu berjamaah diarantep sih. Diantep teu berjamaah teh. Imam nanya aja tilok berjamaah. Imam ke mana imam? Berjamaah imam atuh teh mah geeusan. Jumaah lamun eueuh imam atuh geus pre. Ya, ye urang geus menghadapi Rajab. Urang minta ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere jagjag, dibere kuat, dibere daek ngalaksanakeun ibadah puasa Rajab khususnya umumna jeung ibadah-ibadah nu lain supaya dibere giat ibadah ka Gusti Allah nu tujuanna meunang rahmat jeung ridho Allah Subhanahu Kitabul Kahfi ieu hiji kitab rek nerangkeun qadzab eta ar-ramyu ngabalang qalbu memalangkeun ngabalang eta ngaranna qalbu ar-ramyu. Tapi nu dimaksud di dieu mah ar-ramyu bizina fi ma'radit ta'yir andalih zina nuding zina kabatur dengan tujuan ma'radit ta'yir ngawiwirang ngisi-ngisi. Jadi orang terhadap zina mah ulah sambarangan, ulah tudah-tuduh sangka karena zina. Lantaran horeng ternyata lamun teu bener tudingan zina, malik tudingan anak kamanehan. Minal kabair tuding zina teh, masya Allah. Siade ulah sok satuding-tuding. Kumaha kiai lamun ngaku, atuh lamun ngaku mah tinggal diringkus. Ngaku zina mah. Atawa teu ngaku ngan reuneuh. Reuneuh nyana awewe teu ngaku zina reuneuh. Eta teh mah teu kudu dituding. Eta sia reuneuh kunaon zina nya henteu cek kana teh. Eta beuteung wallahu alam cenah ieu mah ngagedean sorangan. Sugan tadina aya naon asup henteu cek kana. Bener sia? Henteu. Tuh beki gede beki eta kegedean wallahu alam.
uyak henteu aya uyak atuh terus sia beureuh zina jasa laki teu boga naon teu boga nyaho ceuk nya teh jasana kula disedekkeun harita wah eta hese ai geus fakta wa teu deuk teu aku udah hese nu jelas teu meunang sabarangan nuding zina ngaduduh zina teu meunang sambarang terjadi di zaman Kangjeng Ki Hilal ngaduduh zina ku Kangjeng Nabi dipanggil cek Kangjeng Nabi hei Hilal al bayyinah aw huda siap maneh ngayakeun saksi opat saksina lamun henteu dihad sia Masya Allah tapi inilah sodikun cek Hilal kurang bener ieu mah iya pokoknya bener deuk henteu lamun bener kudu siap ngayakeun saksi lamun henteu malik ka maneh cek da ieu kula jelas dasa si eta teh zina kumaha eta maka turunlah ayat wal muhsanat walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada ajlidu samanina janda jelema anu nuding zina ka awewe anu muhson anu terjaga agamana tina zina kemudian nyana titah ngayakeun saksi opat di arba'ati syuhada teu bisa walam ya'tu ajlidu jilid 80 cilidan mentak eta nuding zina sing hade nuduh zina teh sing hade mentak urang kudu hati-hati boro-boro diduduh zina diduduh maling ge urang teu maling aju diduduh sedih jasa mentak cekolot baheula ulah sok diuk dilincar eta teh sia bakal diduduh maling baheula mah bagus eta ulah sok diuk dilawang nongtot jodoh teh kumaha nongtot jodoh teh deuk kawin saminggu deui henteu neangan deui deuk kawin ieu tinggal 2 poe deui dibedogkeun eta nongtot doang teu kacekel henteu nongtot jodoh neng tet onam rada jauh keneh beda nongtot jeung nengtet ai nengtet mah seutik mah lamun cara leho nengtet mah kakarak tet ai nongtot geus panjang budak leutik teh budak waduh lehona nongtot geus rada panjang tapi nengtet seutik beda betik jeung betok betik rada leutik betok rada gede beda tak ga ieu urang ulah sok nongtot jodoh ulah diuk di lawang cenah kumaha lamun ngaji diuk di lawang sarua nongtot jodoh eta gitu lah cenah geus kawin ieu lain kawin bae jodoh mah urang deuk meunang duit lantaran sering diuk di lawang teu jadi meunang duit eta gara-gara nongtot jodoh meunang duit teu jadi teh urang deuk aya nu mere motor dulur urang meunang gusuran eta teh geus neuk teu jadi ngaranna nongtot jodoh ulah teh kos kitu ya Allah sebab diuk di lawang mah ngahalangan batu nah nuding zina ulah malik jangan lamun kurang kitu data-data kurang otentik kali iyalah babna Masya Allah kemenang sambarangan tudang-tuding Gusti urang mah kaum syariat lantaran bodoh bersyariat jadi make syariat kelas jelema nu luhur mah bertoriko geus datang ke hakikat di jero hate doang nyana nuding zina turun makomna teh beuna jelema nu bertorekat tudang-tuding di jero hate doang
di jero hate doang teu meunang. Masya Allah, masya Allah. Memang kan ai urang mah kuari boga rasa nu didelekeun teh awakan ku Allah. Malah mah ku Allah mah teu pati dipikiran ku jelema. Urang mah hayang kadeuleuna teh ku makhluk sebab syariat. Make baju nu ieu abeh pantes, make samping nu ieu abeh pantes. Pantes kadeuleuna ku saha ku makhluk mata syariat ngaranna. Kadang-kadang teu neuleuh urusan batinna. Ieu samping ti mana dipake bae nu penting pantes. Ieu samping teh ti BHS ti bupati dipake bae. Dipake bae lantaran bagus ieu teh. Bupati nang ti mana? Bupati teh kapan menang meuli? Ai duitna nang ti mana? Duitna menang ti pajak. Ai pajak teh naon? Getih rakyat. Mentek lamun aya kiai masih keneh make BHS ti bupati. Tek-tek celi anjing datang ka khusu bae ge salat. Wah. Jajaban nih mawani jajaban sanajan cakeun lah jokula mah husu engke di hareupeun Allah di sidang moal husu hese husu kudu bersih tah coba dina syariat mah kitu sebab urang kadeuleuna zahir nu hayang kadeuleu ku makhluk mah komo cacak-cacak Allah naleukeun ieu ka urang-urang keur dieu eta teh ya zahir. Kapan ari geus norekat terus ka hakikat komo innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum saenyana Gusti Allah la yanzuru ila suwarikum tara ningali ka rupa tara ningali ka jasad walakin yanzuru ila qulubikum tapi nu dideuleu qalbu hate. Mantap ketika orang nuding zina, Allah naleukeun, sia tudang tuding cak Allah deh. Kos tu nyaho bae sia. Aing anu nyaho mah cak Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Anu samar ka aing mah di langit salangit di bumi sabumi. Hatta sieur, sireum, lempang di jero taneuh. Tengah peuting poek mongkleng buta rata, luhureun batu, jero batu nu hideung. Aing mah nyaho. Sia mah kanya wala tudang tuding eta. Anu mantak da beberes hate teh hese. Saya marupil kurhi cicing di masjid, keluar di masjid aya nu menta-menta budak ngora. Ngora keneh gagah cak hatena. Cak hate doang. Ngora-ngora menta-menta. Adimun usaha atuh ditegor ku Gusti Allah. Di hate doang eta. Ngomong saya tiga-tiga can dia tegur ku Gusti Allah dileungitkeun kalazatan ibadah nu tadina nikmat munajat ka Allah kon teu sih mentak cenah ceurik tengah peuting terus bae Gusti aya naon di diri abdi Gusti aya naon di diri abdi kok jadi teu ngeunaheun di ibadah sapeuting dua peuting tilu peuting ka 7 peuting ka karak aya ilham bongan maneh di jero hate maneh make jeung cuad jawad ka hamba aing makhluk aing nu menta-menta padahal aing teh keur nguji sia nyoba sia aing nyoba ka sia nu kolot nu budak nu pecak nu gagah kumaha coba hate sia ku aing di deuleuna urang mah teu ngarasa dicoba kan gomo ai bangsa nu kararieu patut bah nama jada waktu dijauhkeun siap menta-menta ngora-ngora dagang dibere henteu dicarekan deg-deg mana tau bangka warah tau makos gitu eta aya jelema lagi kuari teh deres aya dibere mah sia ngora-ngora dagang atuh tah aing dibere modal deres sia mah henteu ngora-ngora lain dagang lain usaha edan ka mabur sia dibere henteu dicarekan deng-deng eta mah atuh itu tuh bagus ya kan neraka. Tuh kan mentat ngajaga hati teh ketika urang geus eueuh suuzon dijaga ku urang batin urang tina suuzon eueuh suuzon ka jelema teh bagus sangka bae husnuzon sebab naon tina suuzon ka makhluk ka Allah bakal suuzon
Lamun urang goreng sangka ka makhluk, ka Allah ge goreng sangka kira bakalna. Dimimitian ka makhluk teu meunang suuzon urang ka makhluk. Kudu husnuzon bae. Lamun dimimitian suuzon ka makhluk ge ka Allah ge suuzon bae. Terus mimiti suuzon ka jelema, suuzon deui goreng sangka ge ka Allah. Allah asana ku teuing-teuingeun suuzon kan. Make teuing-teuingeun ka Allah. Sia goblok sia jak Allah. Sapira sia nyebut teuing-teuingeun ka aing. Ai sia dagang dirugikeun ka aing teuing-teuingeun. Ai sia ku aing tita salat tilok. Ji jak Allah teh sia ka aing teuing-teuingeun. Terus ai ka sia leuwih teuing-teuingeun. Tuh kan, suuzon ka Allah mulai guys. Mulai terus bae asal teungeunna bae suuzon ka Allah. Madak dimimitian husnuzon teh ka makhluk. Engkena ka Allah husnuzon bae. Lamun ka Allah geus husnuzon bae, wah mantep. Bagus sangka bae ka Allah dibukakeun ku Gusti Allah lawang istana Allah. Dia. Ka dia. Lamun geus dipanggil ku Allah ka istana Allah. Boro-boro ka istana Allah kuari ka istana Jokowi ge urang mantep. Panggil ka istana Jokowi, papageun, weuy ajak ngobrol. Kemudian balik di bere bingkisan, mantep kan. Komo ieu mah istana Allah dibukakeun plak ngan ulah ngabayangkeun istana Allah kos istana urang. Ulah istana Allah mah dibukakeun hijab plak urang pindah rasa. Wah, asal husnuzon ka Allah. Urang dibere sehat, Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur, bagus sangka ke Allah. Gusti, ka abdi, dedeh jasanya jasa. Menang urang sabulan dibere moriang, Alhamdulillah. Gusti, ka abdi ku dedeh na kamari dibere sehat, ku hari dibere moriang. Ieu teh tanda dedeh Gusti, jas sehat jeung moriang geti Gusti. Keur ngaji mah bener. Benar. Keluar berarti majlis. No. Tuh kan. Urang dibere dagang maju. Alhamdulillah. Dedeheun amat Gusti ka kaula. Masya Allah. Menang saminggu. Aya nu nipu. Rugi. Alhamdulillah. Meureun aya dunia anu kudu ulah kacekel ku abdi. Gusti utar atur ka abdi ku untung ku rugi eta teh ngatur Gusti poe itu poe ieu nyekel duit kauntungan poe itu henteu poe diatur ku Gusti mah mantap biasa ngatur abdi kadang untung kadang rugi nuhun Gusti bagus jasa tuh kan ngeunaheun jasa kan ngadanyakeun mah waduh bener nu ngarasakeun mah pan pahit jangan bisa urang husnuzon ka Allah moal luhur terutama nu dititipan ilmu ku Gusti Allah kudu husnuzon ulah suuzon rese husnuzon masyaallah kuari urang nyaritakeun tentang qadzab syarutu hadil qadzib at-taklifu syarat had jelema anu nuding zina eta at-taklifu kataklif ulah budak letik ulah nu edan budak letik nuding zina ulah dianggap nu edan nuding zina ulah dianggap sebab teu kataklif jelema anu lain budak tur teu edan nuding zina kudu dihad 80 jilidah fajlidu samanina jaldah ya Allah sia de debat teh tudak tuding zina teh kulantaran di negara urang mah teu jalan hukum Al-Qur'anul Karim nu jalan teh hukum demokrasi HAM atuh biasa-biasa bae eueuh nu nangani urusan perjinayatan, perhududan, telempang sabakatul hiber acan di negeri Indonesia, Ibu Pertiwi tercinta. Kajen, ibu keur carita ngaji. Adapun henteu nerapkeun hukum eta, nyangakeun kanu dilaluhur para inohong.
itu nyana nu ngagulirkeun politik perekonomian atau sabodonya urang masa pira dharma teu daya teu upaya urang masa pira jelema dhaif atuh dihandap nyana nu ngagulir-gulirkeun mantap urang mah untung bae untung urang mah teu bingung-bingung di akhirat urang mah paling seserian oke di akhirat mah mangsa ti RT ka presiden mengkerut wajahna mengkerut lantaran nyana bakal ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati RT bakal ditanya rakyatna RW bakal ditanya lurah bakal ditanya kumaha waktu mimpina di dunia camat bupati kuari nyana edeng segala aya di nyana engke mah di akhirat tapi urang mah rakyat langsung teu kudu dihisab di sorga sakitu sorga anu baragus bae ente mah wallahu a'lam saya masuk ka jumilu bagus bae hatina urang mah rada deres bae gitu teh ya ieu di dunia di alam Indonesia dilakukan hukum Al-Quran atau nyanggakeun sadaya-daya syartu hadil qadhib ari syarat had jelema anu nuding zina eta kudu ataklif boga taklif Zaid duding zina kaki Umar Zaid duding zina kanyi Serwiti nuding zina reka batur reka pemajikan sarua bae lamun ki Zaid duding zina panggil setelah dipanggil integrasi aya saksi zinahna bi arba'ati syuhada kecuali langsung ikrar lain deui masalah namun dituding langsung ngaku masalah gimana lamun henteu kudu ngayakeun 4 saksi ketika nu dituding teu ngarasa zina kemudian manehanana menta saksi 4 Ki Umar dituding zina ku Ki Zaid cek Ki Umar jak ulama teu ngarasa lamun memang di dinya nuding zina coba kula minta saksi 4 kabeneran Ki Umarna teu ikrar saksi 4 teu aya maka ieu kembali ka Ki Zaid lamun tadi ikrar maka Umar kudu dijilid ketika teu ikrar kemudian saksi 4 ya teu aya Zaid anu kudu dikenakeun sanksi sembarangan tudang-tuding zina maka Zaid dikenakeun sanksi 80 jilidan nu mendak urang ulah sembarangan ge ayeuna lantaran minal kabair nuding zina teh termasuk kana dosa gede geus atuh aya nagara mah kuari teu ngurusan ya urang geus ngaji kuari tinggal urang bae ngurusan diri urang ulah sok tudang tuding zina kabat walaupun di negara henteu aya sungsa sanksi hukum maka urang kudu ngajaga sebab di dunia teu dilaksanakeun di akhirat masih berlanjut anu teu selesai di dunia diselesaikeun engke di akhirat masyaallah ulah heheotan urang kena korupsi kemudian di dunia henteu katangkep ku KPK sehingga teu disidang aman-aman bae aman di dunia malaikat makan nyatet malaikat nyatet kamu seorang DPR pernah tanda tangan anu penyalahgunaan anu dan anu aya tanda tangan di dunia nyana aman di akhirat dangsongkeun ku malaikat nah ini catatannya ada di kumaha coba ayo catatanana aya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid
naon mau diucapkan ku orang ayat catetanana malaikat raqib jeung malaikat atid pagawean orang ayat catetanana kuari DPR korupsi pemerintah korupsi hajat teu katangkep atuh aman-aman bae urusan manusia mah tapi di akhirat tetap berlanjut hak rakyat kudu kembali ke rakyat ternyata dileg-leg gunyana sebab nyana tipe orang koros atau enggak saya di dunia aman di akhirat terus bae Masya Allah wadak si hade ieu cerita korupsi keur cerita mabok aman-aman baik kan di Indonesia mah lantaran di Indonesia mah hukum hudud aman paling penjara bisa sogok jadi kan nu sangat dikhawatirkan malah makuari nu sangat dikhawatirkan di Indonesia lain kekerasan lain tetapi pemabokan jeung perjudian nu dikhawatirkan ieu ngahaja orang-orang Yahudi ka urang racun melalui narkoba. Tunggu 10-20 tahun yang akan datang. Lamun budak SD, budak SMP, budak SMA geus marabok berarti engke ketika nyana di mahasiswa sesa mabok, apalagi terus bae mabok, engke jadi pamimpinna moal beres. Geus sabaraha bupati anu ditangkep mararabok. Eta nu katangkep bae. Nu teu katangkep leuwih loba. Sabaraha gubernur nu mabok. Banyak orang dipimpin kudu mabok. Teu kira-kira ieu nagara akibat naon? Hukum Islam. Betah terus ke. Cenah urang mah teu daya teu upaya. Atuh upaya urang naon? Kula onam upayana ngomong kula mah. Entek engke lamun di akhirat kula dipanggil. Ayo ce, maju. Ngageter kula henteu. Tenang-tenang saja. Cek malaikat kok tenang bae. Ye, atuh udah pakai kasihan. Maneh hirup sabaraha tahun? Panjang si umur mah. Hayang nama maksudna. Nyaho maneh di negeri Indonesia hukum demokrasi sangat tahu malaikat. Aya maneh teh ieu hayang ngarobah sangat aya. Pernah maneh upaya sangat aya. Mana bentuk upaya maneh? Ulang ngaji ngomong bae eta teh caritakeun hukum Islam. Ngabandingkeun antara demokrasi jeung hukum Al-Qur'an, kadarenge ku kabehan. Saksi Haji Ma'mun. Eueuh. Ondangan. Haji Pendi mah teu bisa pakai saksi. Nama teu adil. Ya. Ini ge diaman ke. Itu bentuk ngomong kiai mah. Istilah budi kiai teu ngomong-ngomong acan. Nah iya. Junaid. Maju. Maneh kan dikiaikeun waktu di dunia. Bener. Hirup di negeri Indonesia maneh teh kapan negara anu make hukum Al-Qur'an apa lain? Lain. Ngadukung maneh. Abdi kasogok. Kusaha? Tangkorak Golkar. Ulah make tangkorak sia. Kuari make tangkorak keur ieu ke di dunia make tangkorak. Sia ngahenen-henen di dieu kakarak sia make tangkorak. Zabaniyah seret. Kiai Junaid diseret. Adena cenah aing mah lain Junaid ngaranna. Itu sarua. Tah eta geri urang. Ye itu batak minimal hayang urang teh make Al-Qur'an. Deuk make kumaha atuh lamun di negara teh diterapkeun. Hayang di negara minimal hayang bae geus. Upaya kakarak ngomong doang. Nah cenah teh langsung beuh teu daya teu upaya tuh. Urang lamun kuari ngomong ka DPR hayang ngarobah, atuh memeh datang, memeh ngomong si borgol. Di borgol atuh urang. Beuh eueuh ngalakon aku gitu. Sebab kuari mah geus mengakar. Geus berapa kuari mah kakarake ngaji supaya nyaho bae hukum nu asli mah Al-Qur'anul Karim.
dunia nang nyiptakeun Allah nyeun hukum kemudian dek nurut kumaha urang tah mah engke ge jadi digulung ieu mah dunia mah eueuh ieu mah ketika urang geus kiamat ke bakal berhadapan jeung nu nyieunna ditanya urang kunaon batak urang mah ieu nu ngaranna tenang Zaid nuding zina kaki Umar kemudian Ki Zaid na ieu taklif lantaran geus dewasa tur teu edan kemudian Ki Umar anu dituding zinahna teh teu ikrar teu ngaku malah nang tangan ditangayakeun saksi opat ketika hakim minta pertanggungjawaban atas tudingan anak supaya ngayakeun saksi opat alam yatu bi arba'ati syuhada teu bisa nyana ngayakeun opat nuding hanya ngawiwirang hanya ngisin-ngisin nek ngalemahkeun seseorang nek ngaonarkeun seseorang maka Ki Zaid dikenakeun sanksi fajlidu samanina jaldah 80 jildah malik kuat Ki Zaidna taklif illa sakron kecualian anu mabok andai kata Zaid duding zinah kaki Umar kemudian Ki Zaidna dalam rangka mabok ieu mah teu dikenakeun sanksi sebab mabok leungit akal di negeri urang teh kuari keur direndahkeun pikiran-pikiran manusia supaya ulah laluhur teh engke geus lemah karak diserang ku Amerika ku Yahudi supaya manut ka manehanana pikiran orang dicuci otak orang dicuci melalui pencucian politik melalui pencucian ekonomi urang geus Yahudi kabeh bahkan otak-otak orang dicuci melalui narkoba Jehe, kuari bae atuh geus ambalaya pejabat anu mabok 10 tahun yang akan datang. Ieu digaranti calon-calon anu kuari mahasiswa sesa mabok. Ti kumaha nagara lamun geus cekel kudu marabok para reing. Jehe, mantap korupsi, maling, perzinahan, perjudian, akibat otakna narkoba. Lamun Yogyakarta eta teh negara pelajar kota pelajar kuari tahun sekian bae lah eta teh geus 70% eueuh gadisan mahasiswa pelajar SMA geus gadisan atuh komo kuari bisa 120% di kumaha coba ayo dur narkoba masya Allah karim. Ya mah geus merajalela, geus belajar, geus polisi, geus abri. Ya ayo kuari batu bupati. Nu kamari katangkep teh bupati mana kareta? Ayo, bupati mana? Bupati mana? Aing ge cak siapaan? Gubernur. Eta nu kanyahoan, nu can kanyahoan, anu di penjara berarti kan teu bareres. Ya, bupati nu sakitu kasepna tur santri Rahmat Yasin Bupati Bogor kuari mesantren geus pugu ibu urang sarerea mah tah mah pilihan keifu boli geus kos itu bae tah kaya nana berarti kan teu bareres eta pejabat urang tadi dipimpin ku nu kos kararita mantak di Tangerang mah teu kadenge alhamdulillah teu kadenge mabok bupati urang teu kadenge maling bupati urang teu kadenge salat bupati urang ya alhamdulillah teu kadenge sagala-gala burung teu kadenge maling teu kadenge mabok geus sakitu urusan salat urusan nyana tah mah salat jang nyana maling jang nyana mah salat jang nyana tapi teu kadenge geus alhamdulillah sakitu ge urang coba lamun dipimpin ku bupati nu mabok teu beres mah teh iya 10 tahun 20 tahun deui bejad moral bangsa Indonesia. Masya Allah, mana rabok atuh kumaha. Dispuguh di makanan kuari make obat-obat anu ngalemahkeun kana otak. Ya Allah ya Rabbi.
pola pikir dibilukeun dibere ulah resep kana agama diberena resep ka ditu bae tuh nu masantren saeutik kuari sa Indonesia kuari teh nu masantren salap naik hanya 9 juta nu salap teh sa Indonesia 9 juta nu modern teh itu teh lain santri teh nu modern mah 2 tak santri nu modern mah nu asli kan 9 juta sa Indonesia saeutik Masya Allah tidak 250 juta bahkan kuari meureun 270 juta ngan 9 juta sabaraha persen ieu nu bakal ngahudangkeun agama di Indonesia ngan saukur sakitu santri tina 9 juta teh anu hees bae 2 juta nu hees bae mondokna 2 juta teu ngaji teh mah hees bae 9 juta cokot 2 juta sabaraha 7 tina 7 juta kuari teh ngaji mengaji ngan sadaeknya na 2 juta 7 juta cokot 2 juta 5 juta 2 juta deui ngaji ngan teu ngarti-ngarti 2 juta 5 juta cokot 2 juta 3 juta aya nu ngaji ngarti nya teh nu 3 juta mah tah ngan kabelah dieuna mabok tengah jalan can kaburu asa kararawin 2 juta tah 3 juta cokot 2 juta 1 juta ieu nu 1 juta mah balalener ya ngajina bener sa Indonesia 1 juta bisa ngajina jeung geus datang ka waktuna karawin barang jadi kiai arasup Golkar 500 ada tinggal 500 sa Indonesia ya Allah ya Rabbi tinggal 500 cakap provinsi bae di Indonesia sabaraha kali 32 sa provinsina sabaraha kabupaten tuh aing ngobrol jeung nu bodoh teh kieu teu nyaho sa provinsi sabaraha kabupaten teh teu nyaho engke sa kabupaten sabaraha kecamatan we teu nyaho sa kecamatan sabaraha desa dasar orang ketos kabeh ieu mah orang kampung teh teu nyaho nanaon tapi nikmat jeung orang kampung mah nikmat ngomong sadaekna sebenarnya jeung bodoh atuh aing eta ngarasa pinter teh ngomong jeung sia sebab siana bodoh atuh kajen mantak bangsa DRS bangsa teh daek ngaji ka dieu deuna ge ngaji ka dieu ulah ka dieu osok kacarekan pajar aing menyarekan lain tah kitab menyarekan wali mah teu maot hirup urang nyambung lidah ti wali lumantak lamun urangna sahate jeung wali sahate jeung wali atuh sarua lumantak hatu batur mah atuh beda ge ngahartikeun atuh sahate cak di dieuna haram cak na halam cak na wajib nyana remeng-remeng tah pokoknya asal geus Golkar mal beres kieu mah dijamin moal beres titik harga mati lah saya sombong amat kiai aing mah sombong bae mana kiai Golkar nu bener nu mantak kiai Golkar ka aing gergeteu kadege ku cili aing sombong cenah ki uci mah je sombongan sia teh sombongan aing di hareupeun Allah teh aing disombong-sombong goblok sia ayo sia ngadu jeung aing je ulah di dunia doang di akhirat jadi cenah aing mah salat kasogok kiai nu lain Golkar mah ti loka sogok kos Kipudoli paling kabere ai Golkar makan kasogok sarua bae eta mah emang kunaon sih kiai eta kos ieu mah teu beres bensinna cek Imam Ghazali asal teu beres teu beres nu tadina beresnya barang jadi mui jadi teu beres ngan ulah haju kudu jadi mui ulah ya kerja kita kaberesan batin ibadah ke Allah dalam rangka jadi hamba Allah jadi kekasih Allah gitu waktu kudu aya bae nu jadi bui mun tuh cilaka sakege aya kos kieu kobo eta cak ngomong urang cak ahli batin mah aya ge kos kitu beding sakalian
Beda ngomong tuh, cek kali syariat mah ye daripada eueuh kajeun teuing eta mah tidak ada kuda, himar pun anggap kuda. Ge, ngaluhuran tang ngomong. Eta cek Kanjeng Nabi, tidak ada kuda, himar anggap kuda. Eueuh kiai, si eta ge anggap kiai bae. Cek syariat, cek kali batin malah. Daripada aya ge kos kitu jentulna. Ning eueuh. Ja aya ge kos kitu wujud kal adab. Aya sarua jeung eueuh. Beres. Nek kumaha nu dicokot atuh kumaha sia bae. Mangan ngaji doang ngabejaan. Iya kumaha sih? Iya kulantaran dia mah teu kalaku jadi acak-acakan nih ngaji. Acak-acakan ngaji basal teu kalaku bae kieu. Teu eueuh. Badak bari hiburan. Batur mah hiburan ka puncak urang ngaji. Jeuh urang mah teh hiburan apa ngaji. Bawa lain ahli surga sinaon. Jeuh tuh batur mah hiburan ka puncak, ka Lembang, ka Bandung, anu ka Bali batur mah hiburan. Urang mah hiburan ngaji. Ye, tuh mah mantap ahli surga kabeh. Ye, sebaju amin baik. Pede. Masyaallah. Syartu hadil qadim at-taklifu illa sakran kecuali nu weureu nu mabok. Na ieu nu mabok. Teka taklif kecuali ngahaja-haja mabok. Nah, mentek nu ngahaja mabok mah nolak jadi. Zain malam mingguan dinaik celep kemudian pulang nyana peing datang ka imam mamarahan pamajikan anak teu muncul-muncul sakalina muncul dicarekan pamajikan anak atuh nembalan ditolak wajatan tolak lo 3 jadi ulah datang ka teh jadi tah geus urang lamun ngaji kuari geus teu kudu nanya ka aing deui geus jadi tah mabok nolak jadi ketika bebeja ka KUA teh jadi sebab keur mabok los jadi ka KUA kitu geus los betul leg-leg ku sia teh KUA artina sia nurut ka ditu los ulah sok cenah kiai jadi itu mah meunang ya kieu mah henteu atuh ka ditu sia emang nyaritakeun doang mere jeruk henteu ka kadana nu hasem nu amis hasem oh berarti cenah kiai hayang diberes lain yang diberes tuh wajar-wajar bae sih kateurehan aja pendi aing ye tah jadi saklek agama mabuk nalak jadi beres geus ya sebab kuari loba keur mabok mah teu jadi cenah teu dijadikeun ku pamarentah kajeun ieu mah urang mah keur ngaji nu asli sakitu bae adapun nyana teu asli teu nyana mah teu asli je cenah nyana ge aya dalil wah dalil ge hayang duit doang mah teu asli kos ceramah yang duit sa eta apa naik aku teu asli sia mah bangun aju ih kumaha sih ila sakron tuh mereka dua wal ikhtiar jeung karep dewek ulah kabaksa artina karep dewek ikhtiar pilih-pilih pilihan sorangan nuding zinahna ketika dipaksa kita nuding zina teu bisa teu kudu dihad jelema nu dipaksa mah wa yu'azzarul mumayyizu takzir jelema anu mumayyiz ketika nuding zina wala yuhaddu wallahu a'lam Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib
Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua